Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sadayana sami-sami dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah dina enjing ieu urang sadaya dikersakeun deui ku Allah, tiasa kempel, tiasa ngariung, bermuwajah patepang wajah dina acara anu maneu saban ahad enjing pangaosan rutinan di Masjid Nurul Huda ieu. Dina sasi Ramadan dinten ka seberapa eta? 14? 11. Masalah Ramadan mah dihitung. Ramadan mah dihitung. Nu geus boga eusi keler mah hayang gira-gira lebaran. Nu can boga mah nya tereh teuing cenah kitu. Alhamdulillah dina dinten ka 11 Ramadan urang sadaya masih dipaparin kakiatan, masih dipaparin sehat, tiasa ngalaksanakeun ibadah, mudah-mudahan tapi Allah Subhanahu wa taala. Saumna, qiyamul Ramadan, tarawehna, tadarus, sahur bukana, mudah-mudahan sing sampurna, tetepan kana ibadah, padu sang sunatna, sehingga fadilah, hikmah, barokah Ramadan tiasa kaing kurang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ieu kanikmatan pang nama nikmat iman sang Islam sing tetep salamina aya jiwa urang, dada urang, hati urang sapanjang hidup kacanak maut. Amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mugi salamina dicurahkeun dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya. Buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku wasilah ajaran mantena urang sadaya tiasa mengenal agama, ku wasilah ajaran mantena urang tiasa apal mana bener mana salah, tiasa apal hak jeung batil, tiasa ngabedakeun halal jeung haram. Tiasa hadir ka pangaosan ieu wasilah karomah berkah mujizat mantena sehingga mudah-mudahan ieu pangaosan duka nu edisi kasabaraha ieu teh tadi adekeun puluhan tahun yang lalu DPK ini masih kena eksis, mudah-mudahan di pangaosan sing angger langgeng langkung majeng langkung pajeng langkung seueur jamaahna langkung eksis diteraskeun ku anak incu buit urang terus dugikeun ka poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sakumaha katerangan yang hiuskeun di mana-mana hiji riungan. Lamun aya hiji jelema ngariung, tuluy dirinya dibahas tentang ilmu, eusi nama lamun aya pangajian, maka malaikat bakal berhimpun, bakal ngariung tukangan urang, ngadoakeun mangmentakeun hampura jeung urang sadayana. Mudah-mudahan kuasilah barokah pangaosan, jamaah sadaya dikersakeun panjang yuswana, sehat salirana, jembar rezekina, bagi getol ibadahna. Amin ya robbal. Urang doakeun di ku berkah pangaosan, sepuh-sepuh urang nu aya kene sing paranjang yuswa, sehat jembar rezekina, sing getol ibadahna. Nu tos teu aya urang doakeun, mudah-mudahan maraotna husnul khotimah, nyanak iman sareng Islam, diampura dosana, dihapus kasalahanana, ditempatkeun di alam barjana, di tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kupadilah pangaosan urang ngaduali mudah-mudahan putra putri putu urang sadayana anu nuju meniti karir sing sukses berkah karirna, anu nuju dina pendidikan mau sakola mau pasantren sing sukses berkah pendidikanana, sing hasil cita-citana, sing dugi kana pamaksadanana, panjang yuswana, sehat salirana jembar rezekina, sing ngabingahkeun kanu jati ibu ramana, turut taat, hormat, taat Allah dan Rasulnya, sing berharga di mata masyarakat, nyalak manfaat maslahat dunia, rawuh akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Kitu deui pakasaban urang anu di sawah di kebon, anu gaduh padamelan, anu kaum gaji sing ditaekeun gajina, kaum buruh sing diageungkeun buruhna, kaum tani sing diageungkeun hasil tanena, anu icalan sing majeng tut pajeng icalana bari barokah sadayana, sing kapetik hasil kalabuhana diangin apakah ka keluarga, dianggai bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mudah-mudahan ku hikmah pangaosan ieu lemur urang doakeun ku sadayana sing janten lemur anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana dina minggon kadua Ramadan ieu tinangtos ieu teh Ramadan duka sabaraha sesuai yuswa urang we. Lamun yuswa ayeuna meureun 40 tahun. Ramadan duka sabaraha teh? Anu ka 34 barunya. Nah genep tahun mulai puasa, genep tahun mah ulah 40 tahun ke 40 nya puasa ke saorok setahun. Yuswa ayeuna 40 genep tahun, berarti Ramadan ke 40 ayeuna teh. Ya biasana budak genep tahun boleh puasa. Ya. Tah dina sekian puluh Ramadan nu kurang kalangkungan dipidamel kurang aya istimewa atau aya leuwihna di Ramadan kamari atau anger-anger keneh wae kieu-kieu keneh wae. Lamun dua nieu kapeker kusi mawi dibahas tentang cara nyambut Ramadan, aya nu bingah, anu biasa-biasa wae, aya nu keheul. Ayeuna geus dongkap Ramadan, aya nu hayang gerak-gerak geusaan Ramadan geura lebaran atawa hayang anger keneh Ramadan wae. Kaos para sahabat mah mun bisa mah Ramadan sepanjang tahun. Kudu sepre-sepre ibadah dina Ramadan, aya urang mah boro-boro nya. Rek tarawih teu maksakeun mah da hoream. Tas puasa sapoe lajeng buka sahabekna, ayeuna kudu tarawih ka masjid ka mushola. Aduh, lemu teu maksakeun, kalengkah teh hoream, teu maksakeun. Nya, naon teh? Nafsu nu halangan urang kade. Sangku maka terangan dina hiji hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad. Kanjeng Rasul ngadawuh, "Qad ja'akum Ramadan." Teman-teman datang ke aranjeun bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan anu pinuh ku barokah. Sagala rupana salat sunatna kawas ibadah fardu dina bulan-bulan sejen. Lamun ayeuna dina bulan biasa mah eta teh ibadah fardu pahala sakitu teh dina Ramadan ibadah sunat pahala kawas kitu teh gitu. Ku berkah-berkahna. Ku sabab ayeuna urang ti isuk ti waktu subuh nepi ka magrib keur puasa, keur ibadah, atuh didinya lempang nage ibadah, calik nage ibadah, ngaji nage komo ibadah, sare nage ibadah kitu maksudna. Lain hartina disebut sare na Ramadan mah ibadah sare we sapopoe. Lain hartina kitu. Kusabab urang teh keur ibadah ti subuh nepi ka magrib, atuh da sapoe eta sarena ge keur ibadah kitu maksudna. Katosnya. Kan ulah anggapan aya teh cenah sare na bulan puasa sare puasa mah ibadah sare we aktivitas naon. Sanes kitu. Kusabab sapopoe urang ibadah terus sarena ge keur ibadah kitu. Ibadah kieu Ibu. Kusabab tadi teh waktu buka wareg sagala tuang nya campur sagelas kolak samangkok misalkan mah bala-bala gehu cireng ayeuna teh gorengan mah kudu aya we tiap bumi sok ngaraku aya tiap imah bala-bala gorengan aya we nya maksudna kumaha miceur ka gorengan berarti ya lain sepa gorengan lain tah ku sabab seuting nu dituang waktu tarawih kabeneran imamna teh kelor imam teh telat, imam teh tadi suka rancang tadi banyak, suka rancang. Kabar imam teh imam santai lah, kalem imam teh. Nepi ka makmum teh nurutan. Bakat kuy lah babacaan keur sana kieu, nepi ka leuwut tong nepi ka poho, tinggal tanaon. Tadi sebutna sare keur salat. Nya, udah keur salat, tulis sare, tah sare keur salat, kaos kitu. Katosnya urang keur puasa, tisuk nepi ka magrib, sare urang teh berarti sare keur puasa. Aya teh sare keur salat, sare keur puasa. Tah eta maksudna sarena ge ibadah. Kitu maksudna namanya.
Iftaradu alaikum syamuhu dipardukeun, dikudukeun, diwajibkeun puasana. Konsekuensina seueur kali tulanya wajib puasa teh lamun teu ngalaksanakeun kumaha, lamun batal kumaha, seueur konsekuensina. Anu kudu qada, kudu fidyah jeung segala macam lah ini aya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dina bulan Ramadan teh dibukakeun lawang-lawang surga. Kalimat lagi abwab jamak nya. Lawang-lawang surga dibukakeun. Maksudna hartosna lain dibukakeun geus meunang diasupan lain. Da ke diasupan mah geus tos belu kiamat. Dibukakeun teh rahmat Allah, magfirah Allah balungsur dina bulan eta. Deukeut antara urang jeung rahmat Allah teh deukeut. Lamun bulan-bulan biasa mah antara urang doa sareng ijabah teh kahalangan ku 700 hijab. Terang hijab. Hahalang, tanya hijabnya. Antara pamegat jeung si dihalang ku hijab, hijab teh hahalang. Isti ngaranna hijab nya, make hijab, make hahalang tina auratna kitu, hijab teh hahalang. Hijab syar'i namanya. Nah itu hijab teh syar'i. Nah hijab mah kabeh syar'i. Nu make hijab berarti syar'i teh gitu. Da teu aya lesan hijab teu syar'i teu aya. Nah istilah kalimat, ya busana muslim. Naon kategori busana muslim? Tertutup aurat cenah kitu. Aya lawan muslim naon? Kafir. Lamun teu tertutup aurat, apakah disebut busana kafir? Apa bahasanya? Busana muslim cenah kitu. Busana kafir deui. Hijab teh hahalang ka antara dua urang, nepi kana ijabah teh kahalang ku 700 hijab. Keur biasa, ke Ramadan hijab teh aya sadaya. Tereh dua urang kana ijabah teh kitu. Matak mangpaatkeun momen Ramadan ayeuna getol salat, getol ibadah, getol ngadoa. Nya. Akang da abdi mah apal doana ge cenah robana wae, kajeun doa naon nu apalna. Sok. Ulah maca doa nu teu apal. Nya, ya kumaha maca nu teu apal? Ngadoa kieu. Ngadoa naon? Yang teu apal. Ulah nu teu apal, nu apal wae maca mah. Nya, sok. Ibu tas salat ngadoa. Doa naon? Doa lu inget we. Nu inget jeung nu apal. Nu teu inget atau nu baca. Kapan aya senakan doa-doa nu khusus Ramadan? Memang aya doa khusus Ramadan. Tapi kira-kira udah teu apal, mending nu apal wae. Robbana atina fid dunya hasanah eta itu naon? Tas subuh eta, tas lohor eta, tas asar eta, tas tarawih eta, dibaca doa teh yang teu naon ke lebaran teh disebut teh lulusan robana bisa jadi urang teh gitu. Robana we dibacana. Cenah naon nya. Lawang-lawang surga bae dibukakeun. Wa yuglaku fihi abwabul jahim. Sareng dikunci rapat kabeh lawang-lawang neraka. Maksudna dosa-dosa urang can waka nepi, ditahan heula da Ramadan mah. Lamun pahala mah tong boron geus digawe karek ngeureuteg we. Ngareuteg dina hate. Beda antara kereuteg jeung seja beda. Nya. Contoh, ayeuna teh Minggu, tadi sahur teh di bumi teh. Aya teh poe Minggunya, bagian pangosan, erek ka masjid, karek kereuteg dah. Can idit, pahala geus meunang. Itu geus meunang pahala. Heug mangkat di bumi teh niat, bari kaleng ka nyejak pasejaan tah. Qasdu ngaranna dinya. Kaleng ka. Geus meunang deui, pahala deui. Doga pa dieu calikna geus meunang di pahala. Ngupingkeunana meunang pahala. Seudina meunang pahala. Musafahana meunang pahala. We wukul pahala tu pengajian mah. Tak kitu lawang suka dibuka teh. Tapi lamun urang berdosa dina ieu poe, maka isuk-isuk berdosa moal waka dituliskeun susugana si eta tobat heula. Tungguan nepikeun ka burit. Urang isuk-isuk doraka ya. Ditungguan ku malaikat atid sama dituliskeun. Susugana cenah ke tobat burit mah. Tungguan ditip ku malaikat teh nepi ka magrib teu tobat-tobat. Rek dituliskeun, ditepak wae heula. Ulah dituliskeun, sugan isukan mah tobat. Tungguan nepi ka isuk deui geus 24 jam, can ditobatakeun bae. Ket hiji tulis dosana ge. Itu ku bageur-bageurna dia sasi Ramadan. Kitu nya. Bahkan aya di watu golu pihi sayatin sareng dibelenggu, dibangkol dina bulan teh pirang-pirang setan. Setan di Ramadan mah teu bisa operasi,
teu bisa aktivitas, dibelenggu kabeh, dipenjara kabeh, dibangkol, dirantai sadayana supaya ulah ngagoda jalma-jalma nu keur puasa. Timbul pertanyaan, kan cenah setan dibelenggu, nah lo baru teu puasa, lo baru doraka, awas ulah nyalakeun setan. Nya eta mah nafsu maranehna, begitu mah teu kuat nahan hawa nafsu. Kawas tadi teh urang tas buka wareg pisan, rek taraweh hoream seunggah tuduh nafsu urang. Lawan kurang teh, bah sebelah teh isar tuduh. Init urang ka masjid, kitu urang teh nya. Isarkeun kurang teh gede ke sieu teh si naon nafsu urang teh. Init ka masjid. Lamun dilawan wae kawas isuk we. Alarm disetel jam 2. Nah, ya kan? Di begitu disada. Kelah, sugan 5 menit deui. Ciga goreng teh nafsu kitu teh. Bentak urang geura-geura. Init urang. Kitu nya. Kajalma nu teu puasa, teu ngalaksanakeun parentah Allah, meurepan ka Allah, ngalawan ka Allah, teu ngalaksanakeun ibadah ieu, lain ku godaan setan tapi itu nafsu mah untuk kakawasa. Ya. Sabab Ramadan ibu, hartina Ramadan teh nyaeta belum kalau kurang belum sampah belum suluh tak Ramadan ge belum dosa ya. Diwajibkeun urang puasa teh nahan hawa nafsu nu wajib ditahan nyaeta 2 nafsu. Hiji nafsu mengkonsumsi makanan minuman, nafsu badaniah. Hiji deui nafsu syahwatiah, nafsu kikituan. Nah kikituan teh? Kikituan lah. Ya, ieu mah urusan 17 tahun kaluhur. Mau anak di bawah sumur mau ngartieun. Kikituan suami istri, tah lamun jalma geus mampu nahan 2 nafsu eta, syahwat badan barang tuang jeung syahwat kikituan pasangan suami istri, maka nafsu-nafsu yang lain bakal bisa ditahan. Gitu. Nu paling parah teh 2 nafsu ieu antara kikituan jeung barang tuang ngaleut, nu paling parah nafsu tuang jeung ngaleut. Sok ibu lamun ayeuna ditinggalkeun nyaba ku caroge 2 bulan, kuat teu kikituan? Kuat kan? Kuatnya katahankeun hawa nafsu. Saja kudu ngabayangkeun hukul tapi dahar. Sok. Loba teu karuat ayeuna nahan hawa nafsu dahar. Isuk-isuk jelebek dahar isuk-isuk keneh. Gara-gara naon? Teu kuat nahan hawa nafsu. Ta urang mah mudah-mudahan bisa nahan hawa nafsu nu ageng 2 ieu, nafsu-nafsu yang lain bisa katahan ku urang. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Bahkan pihi dina ieu sasi teh aya lailatun ahiji peuting khairun min alfi syahr, nyaeta anu lebih bagus pahalana tibatan ibadah 1000 bulan. Nyata Lailatul Qadar. Iraha cing Lailatul Qadar teh? Iraha? Lamun urang ditaros iraha maleman Lailatul Qadar, jawab urang tuka atuh terang. Kitu nya. Sabab ku Allah lage, ku Nabi lage, teu dituduhkeun dirahana, kan cuma dibere rambu-rambu na wungkul, ciri-ciri na wungkul. Saur Kanjeng Rasul kieu sok teangan dina malam lilik Quran anu ganjil. Rasul kitu. Padahal fakta pernah Lailatul Qadar terjadi tanggal 12-an. Waktu lungsur Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil, kaula geus turunkeun Al-Quran teh dina malaman Lailatul Qadar. Cik nuzul Quran tanggal sabaraha? Tanggal 17. Berarti pernah Lailatul Qadar malam 12-an. Nya, faktana kan urang lamun hoyong kenging mah tong eureun ibadah bual wengi pasti kena. Nya. Ngan cenah, ieu cenah nya. Saha jalma nu kenging Lailatul Qadar kade tong bebeja ka batur. Eta mah kanugrahan ti Allah urang teh gitu. Anugerah ti Allah tong bebeja ka batur. Aya nu ningali tanda-tandana, aya nu tanda-tandana. Ngan salah sawieu saur Kanjeng Rasul, lamun peuting tas Lailatul Qadar, kiwari nya, kiwari teh aning palon poe nyorot tapi teu panas. Berarti peuting tas Lailatul Qadar. Oh, atuh urang peuting sare wae. Di palon poe nyorot tapi teu panas, peuting tas Lailatul Qadar. Cirina teh salah sawiosna ciri Rasul. Mun ciri ulama mah nya macam-macam lah sesuai pengalaman masing-masing. Aya anu cenah panonon teh tatangkalan daroyong cenah kabelah kulon pakiblat aliblat kabeh
tapi nggak sakedeung sepersekian detik lah. Cai nu kun kucur ge ngalih sinalon can kitu aya nyebutkeun. Anu hijab langit terbuka, budak alam semesta katingali kurang di pemandangan langit katingali aya nu kitu. Ya, eta mah tergantung pengalaman masing-masing. Ya. Pernah ibu ningali Lailatul Qadar? Mun hoyong tepang Lailatul Qadar yang keke mah ye ka Bandung ngawrak keneh, nu bahagia budak aran Lailatul Qadar budakna geura. Ida Lailatul Qadar aran budak teh. Kita bakal tepang aja Lailatul Qadar. Nyamun kitu mah. Lah geus teu penting urang mah ulah terfokus kana Lailatul Qadar, urang ibadah ual penting pasti bakal tinunggu jeung Lailatul Qadar. Nya, dan pasti bakal aya sapenting nu mana urang teu hafal asal ibadah urang di dinya. Ya. Tah eta sekilas tentang Ramadan lah. Nanti gaduh hancanya. Kapungkur gaduh hanca, lanjutkeun nomor sabaraha kamu teh rukun salat? Hah? Hilap keneh, hilap deui. Dina Ramadan teh aya ibadah anu dipigawe khusus Ramadan sareng sapanjang umur. Khusus Ramadan salat tarawih. Nya, khusus Ramadan sama bulan sanes mah teu aya tarawih sanajan ke Ramadan ibu pamangan saminggu di kodoan bulan Rayagung. Berarti tarawih teu kudu. Da tarawih khusus bulan Ramadan. Tapi aya witir. Witir mah tiap waktu tama sanes Ramadan wae. Lah kalau tara sebulan sajian mah nya naon tara? Nah kitunya witir teh harusna ganjil. Salat witir itu salat ganjil. Aya lawan ganjil naon? Jangkep. Nya sekolah mah jangkep. Jangkep teh genap. 2, 4, genep, 8 jangkepnya. Ganjil mah 1, 3, 5. Nah, witir ge salat ganjil. Ieu witir teh salat anu waktos di syariatkeunana hampir wajib. Ya. Witir teh hampir wajib. Bahkan aya imam hiji madhab Hanafi ngawajibkeun witir. Wajib salat witir. Waktosna wengi tos Isya. Ari tos Isya mah rek tah Isya langsung, rek ke tas tahajud bisa wae. Matak 2 sahabat terbagi 2 kelompok. Aya nu sok tas Isya Qobadiyah witir. Aya nu deui ke tas tahajud karek witir. Memeh subuh seutik sagede ka subuh. Golongan anu witirna tas Isya Abu Bakar CS. Anu sok tas tahajud Umar CS. Alasan Abu Bakar tas Isya kuring mah bicing can karuhan isuk mah can karuhan bisa udang. Can nyaho takdir waktu subuh, waktu jalari bising teu udang, bising umur kuring mah ayeuna wae Isya wae witirna. Abu Bakar tah. Mun Umar kuring mah yakin bakal hudang kana waktu jalari. Lamun kuring teu hudang nya ngawat teu dihudangkeun, da geus yakin hudang. Umar mah sok jalari nya. Kaseseueuran jelema ayeuna ge keur hadari biasa mah sok jalari witir teh. Ayeuna mah Ramadan, meungpeung Ramadan tas tarawih witir teh gitu. Nah dia perlu diemutkeun cek tadi salat witir teh salat ganjil. Pangsakedikna sarokat. Anu pernah witir sarokat? Aya. Pangseurna 11 rakaat. Ngan sarokat kurang sampurna. Sampurnana panghandapna kasampurnaan 3. 5, 7, 8, 11 pang sampurnana 11. 3 panghandap kasampurnaan. Tah urang rata-rata witir sok 3 nya. Nu 3 teh rata-rata biasana terbagi 2 kelompok. Aya kelompok 3 rakaat sakalikeun. Terus aya nu di 2 salamkeun. Cik lamun ditaros sae mana nu disakalikeun jeung di 2 kalikeun. Sasalamkeun 2 salamkeun sae mana? Tong pertanyaan sae mana? Da 2 ge sae. Teu aya nu langkung sae teu aya. Nya 2 ge sae dasarna sami ti Imam Syafi'i nu 3 rakaat kaul qadim, nu 2 salamkeun kaul jadid. Memang di mah diadu 2 kaul qadim jeung jadid, heulakeun jadid ngan khusus dina eta mah heulakeun qadim. Itu. Kapaham nya? Ngan kada ye. Nu pentingna urang niatna sok kumaha salat witir. Usolli sunatal witri
salah sarokaatin nu 3 rakaat. Mun 2 rakaat teh lah kumaha usolli sunatan minal witri rakaataini. Lamun 2 rakaat mah make minal witri. Ulah usolli sunatal witri rakaataini. Nya witri 2 rakaat. Teu aya. Da witri mah kudu ganjil. Atuh kumaha usolli sunatan minal witri. Niat abi salat sunat sebagian tina witir 2 rakaat ke hiji deui susul kitu nya. Tah kadang seueur atawa aya sebagian lah sebagian kecil imam nu teu mapatahan ka makmumna lamun nyandak salat witir di 2 salamkeun 2 jeung hiji dia 2 niat teh dipapatahan heula. Loba kadu wae. Aduh usolli sunatal witri rakaat ini teu sah sia nya teh. 2 rakaat witir da witir 2 rakaat mah witri mah ganjil nya kudu make minal witri gitu. Jadi niat abis salat sebagian tina witir. Sebagian kan 2 kan, da 3 kabehna, sebagian 2 heula. Hiji gitu. Tasarokatan terakhir usul sunatal witri rakaatan langsung wae sarokatan nama. Nya. Kan da anu teu apal ti baheula kitu wae salat teh imam teu ngabejan geus sia tanggung jawab bae. Ya ibu teh tanggung jawab banget kana ngaji. Banget teh nyaho geus sakieu puluh tahun teu nyawa ayeuna misalkan teh kitu. Nya ka mana we saila ieu. Jadi kade upami 2 rakaat usolli sunatan minal witri. Upami ayeuna 3 rakaat langsung wae usul sunatal witri gitu. Tos kitu lah namanya intina mah. Yang penting dina hate sejak qasdu maksud witir jadi lah kitu we. Aman ku eta mah geus. Sing teu ngucap ge bibir, teu ngucap asal hate. Ngamaksud set lak salat witir jadi. Allahu Akbar, nggak jadi witir gitu ya. Asal maksud dina hate. Tah lajengkeun tos witir teh. Nomor kasabaraha sapain emut kamari. Nomor sabaraha nya. Hilap deui. Loba ti urusan urang hidupnya, berarti masalah tapi ka poe nahanca. Kamari teh nepi ka calik antara 2 sud. Aya sabaraha doa di dinya? Adalah 8 doa. Robik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wafini wafuani nya geus terangkeun tos selama masanya. Nah, beres calik antara 2 sujud lajeng sujud kedua nya. Sujud kedua persis mirip jeung sujud pertama. Pada kadang kudu terbuka anggota dalam 7 dalam pangkas 8 sunat irung teh terus terangkeun namanya ulah widi. Lamun salatna karek rakaat kahiji berarti hudang di rakaat kadua leres. Nya. Atawa lamun rakaat kadua tahiyat awal. Lamun rakaat katilu hudang di rakaat kaopat. Nya. Tah, lamun rakaat kahiji bade gugah ka rakaat kadua, tah sujud kadua teh ulah langsung nangtung. Aya sunat lah sunat calik istirahat namina. Nya. Jadi tas sujud teh tek Allahu Akbar geklat calik heula sapat tahiyat awal calikna. Ukuran tumainah nembe ngadeg kitu. Kecuali ke tarawih. Tarawih ka rusuh tarawih kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Di mana-mana kan itu dah. Dalam imam kedor mah teu payu sok. Jual tarawih kan tuh, moga ada kendor imam eta mah. Kan itu. Tapi kan gacang semangat teh. Tah dina salat normal biasa, tas sujud kedua memang ngadeg teh aya calik istirahat. Osok. Kadang-kadang atawa teu terang. Jujur we terang teu. Terang namanya, antara gitu. Jadi tas sujud calik heula tumalina. Laju ngadeg. Tapi lamun sujud calik ngadeg eueuh tumalina percuma kitu mah. Nya, kudu aya tumalina heula. Tah, eta calik istirahat teh sunat hayat kasebutna. Aya sunat hayat teh meunang pahala lamun dipigawe kurang, tapi lamun kurang teu dipigawe nya teu meunang pahala kitu we. Ulah teu naon tadi. Aya sunat teh lamun dipigawe meunang pahala, mun teu dipigawe teu naon. Ulah teu naon, teu meunang pahala kitu nyebutna. Nya, aya teu naon mah teu naon teu kitu. Nya. Awas ya. Nya.
tos calik istirahat ngadegeui di perjalanan seperti biasa deui lajeng engke rakaat kadua sami seperti kahiji rukun nomor ka-13 at-tasyahudul akhiru tahiyat anu akhir. Kang aya tahiyat awal teu disebat atuh. Kunaon tahiyat awal teu disebat? Tahiyat awal mah hukumna sunat sanes rukun. Ya, tahiyat awal mah sunat sanes rukun. Ngan sunatna sunat ab'ad. Lamun khilaf teu dipigawe geus kunut. Lamun haja-haja batal tahiyat awal dah. Ya. Urang khusus salat ya. Salat lohor. Allahu Akbar. Rakaat kadua jeung nangtung deui. Asa nangtung aduh, rakaat kadua ieu. Encan naon? Tahiyat awal. Ulah balik deui ka tahiyat awal ulah. Geus nangtung mah wajib, tahiyat mah sunat. Lamun balik ka salat batal salatna. Tuluikeun wae, engke tinggal sujud sahwi mun tahiyat awal. Ya. Ai tahiyat akhir mah rukun eta mah fardu. Tahiyat akhir dipigawe tiap salat aya tahiyat akhir. Beda jeung tahiyat awal. Tahiyat awal mah ngan dina salat anu 3 jeung 4 wungkul. Subuh mah teu aya tahiyat awal. Terus aya tarawih tahiyat awal teu aya. Maghrib, Isya kanu 3 jeung 24 aya tahiyat awal. Nya. Salat lebaran, salat Jumat teu aya tahiyat awal dengan 2 rakaat. Ngabentenkeun tahiyat awal jeung tahiyat akhir, calikna lamun tahiyat awal mah calikna teh iftirosh, lamun tahiyat akhir mah calik tawaruk. Ngabentenkeunana mun tahiyat awal sampean nu kenca calikan ku bujur. Sampean katut pancelekeun di kanan. Nya, tahiyat awal. Mun tahiyat akhir sampean kencana asupkeun ka hanapeun sampean katuhu. Biasanya bener kan? Biasanya, dosoknya. Nah, ngan masalah jari-jari sampean kudu nikel malep ka kiblat. Nu ngawrak keneh kudu kitukeun ka kiblat. Da akang abi mah lamun dikieukeun teh nyeri. Kena moal tumanina ke salat teh dari kieukeun teh nya pepelekingan ka kikieuan tah. Teu tumanina babaca tumanina. Ah, sok dilempengkeun rek kieu. Hai tumanina itu labasa teu naon. Asal bener dicoba heula, ulah dikira-kira. Lamun dikitu bakal nyeri, acakan heula nyeri teu. Hanteu geuning tuluikeun teu nyeri mah. Lamun dilaksanakeun diacakan ayeuna nyeri, sok lempengkeun ka handap teu naon. Udang-udangna kahusuan, moal husu salat lamun nahan ka nyeri gitu. Sarua makruh salat lamun nahan hayang modal. Nahan hayang kahampangan. Nahan hayang hitut, makruh salat didinya gitu. Mun hayang kahampangan kacaya lah kahampangan heula. Hayang micen heula ka itu. Nya meh khusus salatna nepikeun ka hayang kikituan heula jeung salaki jeung pamajikan aya kene waktu mah kikituan heula. Ih nya kitab mah kitu keteranganna sok. Ayeuna geus teu kuat geus nyangsang we hayang kikituan heula. Waktu ila kene sok kikituan heula. Adu heula ngena salat khusyuk salatna. Daripada sholat kalah pikir ke mana-mana yang itu baru tuh. Nah kita bener aya gak ada sholat. Nah, abi dina seri setiap subuh aya tos kabahas eta masalah eta. Tuh zaman harapalan. Nya, fungsi dilaksanakeun oge teh. Kikituan heula. Henteu. Ilam kanyahokeun ku aranjeun anna tasyahuda sanyana tasyahud tahiyat arba'u jumalin 4 jumlah. Awas ya. Tahiyat teh bacaan 4 jumlah. Jumlah kahiji at-tahiyatu lillah. Kahiji tah. Wajib sakitu. Mulai sampurna at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sampurnana. Parduna at-tahiyatu lillah sakitu. Matak nu tarawih sok kitu bacana teh. At-tahiyatu lillah sakitu. Nya meponok. Jumlah kedua salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumlahnya sakitu. Tapi gua tambahan jadi tambah alif lam. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Make asalannya make alif lam. Aslina mah salamun alaika. Tapi lamun make alif lam tong make tanwin. Kalau salah salamun alif lam assalamu tong assalamun. Ya.
Mun assalamun mah sabnaon? Cek budak santri alif lam sareng tanwin teh maru eta teh. Nya, mau bisa hiji moal ka kumaha ge. Mun make alif lam tong tanwin kali ituna. Mun make tanwin tong alif laman manehna. Kitu. Mun mu'minun al mu'minu alif laman kitu tong al mu'minun. Pahamnya? Jumlah kedua. Jumlah ketilu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya kan wajib dibaca teh katilu eta. Sekalian ieu salam ieu baca kurang lamun asup ka hiji ruangan, ka hiji bumi teu aya saha di bumina. Urang sup, urang buka kunci lagi urang. Cek buka kunci, buka assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin kitu. Ya. Menjaga diri bising iman nu kosong teh ada sesuatu jerona. Ya. Tapi ketika urang maca assalamu alaina, salam kasalamet tadi urang bakal salamet. Wa ala ibadillahi sholihin jeung hamba-hamba saleh nu baksa berkewi segala macam alabur teu aya. Maka ketika masuk ke ruangan, ke bumi, nu kosong, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gitu nya. Jumlah katilu tah, jumlah kaopat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jumlah tahiyat sakitu. Nya. Saya tarawih kitu. Tahiyatul assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta kudu bacana gitu. Ya. Sosial tidak kirang bila jam sabaraha sok kontrak politik heula eta jam sabaraha ulah sampai ke abi ngabal mabek itu kan kutu genang sia sok abi teu ridho lamun kutu genang itu kan kayak kudu tuh lila kesel sia kitu dah sok berarti akhirnya bisa jam sabaraha sok akhirnya puguh ya 5 menit nya 5 menit wasurutu sareng ari pirang-pirang syarat tahiyat aya 8. Ulang aya sampurna tahiyat aya 8 syaratna. Mana? Al awalu kahijina ismaun nafsi bihi. Mere dari ka awak sorangan. Maca tahiyat sing kadang ikut cipin sorangan. Ya. Teu ku batur ku sorangan teh. Asa ulah ngosom. Coba teh at-tahiyatul mubarakatuh. Aku pintu ku sorangan. Aku ping cukup. Ulah sampai punya mukul. Oh sorangan teu sah sia tah kitu teh. Ya, ulah. Tahu soal gitu mah. Jadi teka kuping ku sorang komo ku batu soal teka kuping. Kawas baca Fatihah ge singkat kuping ku awas sorang baca Fatihahna. Ulah sampai ngunyem bibir laungkul teu sah Fatihahna. Tahiyat ge akur. Ya, kudu kadenge ku awak sorangan. Kang da abi mah budeg. Teka kuping geus standar ucapan kitu teh ka kuping lamun cepilna normal, cukup. Ulah kena budak tunggu rawokan. Ulah. Ya. Nomor kedua syarat tahiyat teh asali qiraatuhu qaidan. Macana bari diuk. Kan tahiyat bari diuk kecuali ilali udrin, kecuali anu udur. Sapertos bapak ya. Bapak ono anjeunna kakina teu yen udur anjeunna teu normal lamun ditatihkeun dicalikeun teh asa kuatan sakumaha mampuna. Anu kitu mah ibu-ibu anu turun ka pura suruh tinggal we turna aya geus seuri turna teh sok samampuna wae tahiyatna lamun maksa tahiyat model kieu berkangkang nyeri banyak hunjat salatna sok banyak hunjat teu naon komo tarawih mah da gancang teh cangkeng beunang ye awai calik wae teu naon sabab salat teu mempersulit memperberat ka urang nya Allah mempermudah ka urang sok kumaha mampuna nu penting urang ngalaksanakeun salat gitu. Asalisun nomor katiluna syarat tahiyat teh ayyakuna bil arabiyati kudu ku bahasa Arab rek ngarti rek hanteu kudu ku Arab pokona mah teu meunang ku bahasa Sunda at-tahiyatulillah ay kehormatan milik Allah teu bisa ku Sunda kitu nya kudu ku Arab lil qadiri ka jalma nu kawasa kan bahasa Arab kang ieu teh teu bisa abi rek salat teh tapi ku aya waktu diajar heula kudu kaos Fatihah sarua. Salajengna al-khamisu nomor kalimana al-mualatu bi alla yubsala baina kalimatihi bi ghairiha. Kudu tuluy-tuluy tina tahiyat kana assalamu alayka, assalamu alaina, asyhadu alla ilaha illallah jeung sholawat. Kudu tuluy-tuluy tong terjeda gitulah. Nya. At-tahiyatulillah. Waktu keula ulah, kudu tuluy-tuluy langsung. Ya. Tah, makan lamun ku zikir, kasalang ku zikir.
Hatta kumaca Quran teu meunang. Jika kita kaos kumaha, kaos kieu urang. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu wabarakatuh. Baci. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu meunang walaupun ku alhamdulillah ku zikir. Teu meunang. Atawa kieu aya sok tetelos, sireun telos sok. Astagfirullah. Tuluy kelit teu meunang walaupun ku zikir teu meunang. Aku kalau keur maca Fatihah, keur maca Fatihah ge antara tiap ayat ku tuluy-tuluy bismillahirrahmanirrahim teh. Tong kajeda ku kalimat naon walaupun kalimat zikir kan dina Fatihah mah kecuali maca amin. Teu naon teh maca amin mah kaselang. Meunang kan keur Fatihah kaselang ku amin, meunang. Saperti kumaha? Urang keur berjamaah tarawih nya, kasih imam sok gancang. Urang nuturkeun. Teu marang imam, nuturkeun. Imam geus nepi kana waladolin, urang karek nepi kana idina siratal mustaqim. Sok amin heula. Teu meunang di dinya teu naon, meunang. Idina siratal mustaqim, amin. Siratal ladzina an'amta alaihim, tah meunang da kitu ku amin mah. Ngaku dikir sanes mah ku istighfar, alhamdulillah, teu meunang pokona mah. Nya. Ya kumaha kana kieu? Bismillahirrahmanirrahim. Haji, alhamdulillah eta mah lain niat ngalhamdulillah bersin. Eta mah naon? Maca Fatihah eta mah nya. Tuh. Katos. 3 menitnya, 2 menit deui. 2 menit deui ya. Naon kagenepna muraatul hurufi ngaraksak tiap-tiap hurufna pateug tahiyat teh ulah rusuh teuing sehingga huruf aya teu kabaca. Kasatujuna ngaraksak kalimat kadalapan ngaraksak tasdid. Tasdid sing beunang. Contona assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tasdid tah. Ayyuhan nabiyyu tasing ya tasdid sebadeuna. Ya, sabab naon? Sabab tasdid teh 2 huruf termasuk di dinya. Ya. Lamun jalma ayeuna ngadohirkeun baca nun anu diidghamkeun di lapan la ilaha illallah batal tahiyat teh sah. Kan tulisanna kieu. Asyhadu an la. Kitu kan tulisanna an la. Dibacana kitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijelaskeun nuna teu sah tahiyat teh. Nya. Jadi dia walau ada haro annunal mudghama fil lami fi alla ilaha illallah batala tasyahudu. Batal tahiyatna. Sabab ninggalkeun tasdid gitu. Kedalapannya hijriah. Kasalapan tartib. Tadi teh kudu tartib antara bacaan-bacaan. Pertama tahiyatulillah, assalamu alayka wa wabarakatuh, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Eta 4 macam tambahan kaituna shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayak itu tambahan we ya Ibrahimiyah segala macam kalituna nya. Eta mah pasunatan. Tah tahiyat mah eta kewajiban sakitu. 4 macam eta. Ya. Tinggal ke urang insyaallah upami sarehat panjang yuswa dina pertemuan Medokap ka-14 nyarioskeun kud teh salik dina tahiyat nya. Kalau salikna dia tahiyat teh termasuk rukun. Nanti insyaallah mingguan Medokap urang dibahas deui mudah-mudahan manfaatnya. Allahumma aina tos tutup bae Bu ya isi bade kadulam. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina nabiyina wa syafiina wa karimina dzurina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ashabi rasulullah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qalbana wa yakuna shadiqan. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana lil imani wa islam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an mamalan mutaqabbala wa rizqan halan tiban wasian. Allahumma aqimna min nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma rizqna al-fahma wal aqla wal ilma wal hikmata bi rahmatika ya murhimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yanfa'u wa du'ain la yusma'u wa la tasma'u. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal.
Allahumma ij'al hadzal maqama maqama tatmainu qulubuna wa tuhrisuna min adai wa dolimin wa tungsitna libadatika wa tuwasi warzaqna wa tuyasiru umurana wa tangfaulu mana naf'an mubarakalana walidika wa sajmain. Allahumma ij'alna imamal muttaqin wal ulama lamil musnafin tamil kutubi ajmain. Allahumma rizukna mutmainatal qulubi dzikrika wa sakinatal qulubika. Rabbana fa'alna bimalam tanah. Rabbana alimna alladhi yang fauna. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana rizukna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa fahman dzakiyan wa tuban sofian wa lisanan dzakiran wa shifaan min kulli da'in wa husnul khatimah fi jami'il umur bi rahmatika ya rahimin. Allahumma inna saluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika syarrika wan nar. Allahumma rabbana saluka rahmatan min indika tahdi bi qalbana wa tajma'u bi syamlana wa tarudu bil fitnata anna. Rabbana la tujigh qulubana wa haditana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya mujibas sailin, ya mujibad dawatil muturin, ya qadiyal hajat, ya rasulin istajib lana du'ana wa taqabbal minna jami' ibadatina bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. La ilaha illallah ya kana berdoa ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna amadal Mustafa Sayyidil washabihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.